di antaranya orang sebagian keterangan pada sumping nyata bisa krisia artinya bulan waktu nak puasa dina eta sasi kersaha kerjalma anu ngaku Islam kerunyupan rukun Islam nomor kaopat nyata puasa bahwa di Al-Quran pesmaturkan ya ayyuhalladzina amanu eling-eling sakabeh jalma amanu al-iman kutiba geus dipardukeun alaikum ka arajeun naon asyamu puasa lamun rumasa diri pribadina jalma Islam wayahna eta teh hukumna geus dipardukeun puasa dina bulan puasa dina sataun teh sabulan sedangkan hari Rasulullah setiap sasita sok ngalasakeun puasa saleh di Senin Kamis teh sok ngalaksanakeun puasa dina tanggal sabaraha 11, 12, 13 hari urang saudara setiap sasi Rasulullah sok ngayakeun puasa saleh di Senin jeung Kamis urang mah tanggal 11 alhamdulillah 12 komo abdi mah sono karena tuang padahal mah tuang mengalih temuan urang mah kawasan we karena tuang diirah urang sauna ieu tah ayeuna urang sadaya dipardukeun ke umat Islam nyaeta puasa dina sasi Ramadan mudah-mudahan urang ngaturun ka Gusti Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan wa hasil ma qasidan nah katingan sabab Yusumah teu aya paling paos nyaeta ari Yuswa nyaeta naon kitu umur diukur nyaeta Yuswa dibakas ku Gusti Allah yadina urang ngalika dikandung opasasi dina geus ditangtukeun ku Gusti Allah naonna nyaeta urang Yuswa urang ngeujeum rezekina saran istri tangtoskeun naonna bagja eujeun cilaka nah tak urang ge sakitu urang sadaya kari naon kari urang narimakeunana kana ketentuan Gusti Allah kadang-kadang urang mah terang yen dina sasi opasasi teh nyaeta geus ditangtukeun umurna rezekina nyaeta bagjana jeung cilakana tapi kadang-kadang dilamunna dipasikeun eta anu opat ka urang sadaya kadang-kadang sok teu narimakeun padahal urang teh kudu sae-sae anu dipasikeun ku Gusti Allah nyaeta contoh anu seueur anu sakedik tetep urang kudu nampi syukur ka Gusti Allah